Itu berarti ketipu anjing, sebelah pendek, sebelah panjang anjing. Siamanya di WA tadi balas, di telepon tadi balas, di SMS tadi balas. Kan anu ngadidik abi teh. Didik naon gitu Panjek age ulah dendaman sok kabales. Tak WA age teh dibales. Anak setiap malam Jumat sok pas saya wae. Setiap pas saya jeung si teteh nah sok ngomong hayang keluar. Sabar ngaran rumah tangga mah gitu. Itu cuma urusan dewasa, itu mah apalah tuh. Tadi udah di motor pas heulai asup kecoa anjing guguran kan dia mah. Ginum baygon kayak kecoa apa ya? Belum sia untuk ngaracun aing eta mah. Eta tukang bubur di hareup rame pisana. Wah, tanda tukang bubur eta mah make kutang anjing. Teu make kutang? Heuh, ada sia teh lalaki atuh. Anjing make kutang. Mana maman hirup teh rumah tangga teh didenge-denge ku teh pas ajeng pas seawe anjing. Heeh, pamajikan Nabi mah teu rela berkorban. Atuh kitu mah yang kawin we jeung domba jeung sapi anjing. Moal tahu rela berkorban sapi domba mah. Urang mah pesen baju di online katipu. Katipu kumaha euy? Eta pesen baju tangan panjang hiji, tangan pendek hiji. Cing ningali. Tuh, Anjing, siapa tuh berarti ketipu anjing, sebelah pendek, sebelah panjang anjing. Terus 1, 2, 3. tapi kan terus mak 1, 2, 3. eta angkot ulah sok dendaman, ulah Baik. 1, 2, 3. panjek age ulah sok Tarik. 1, 2, 3. kumaha sih? Ini apa ya? Pancek A. Pancek age ulah dendaman, ulah ngabalas.